Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asep di sini dan nih ada teman kita dari Lubis dari tim channel Halo Kasep guys, Salira. kembali. Reka marana. Oke, ayeuna urang ini ka hiji tempat nu bakal rame lah pokoknya mah loba barudak di ditu loba baturan umur pokoknya mah ieu vlog pertama kali channel Kasep Salira pokoknya mah tonton nepikeun ka beresna nya. Oke mantap. Ini dua anak tujuan ka mana ya? Sip. Pengen ngilu hungkul. Heeh, mau duit teh. Oke, ayeuna orang ke perjalanan ya menuju tempatna. Tuh. Asina tuh. Hari di lemur mah pemandangan teh yeuh. Lur, duh. Kono mah tong hilap oge, subscribe channel ieu nya. Ngaliwat di dia, nah iya tempatnya guys di dia, orang masuk ngaliwat yang baru ketemu di dia, nah iya kan, non kenaon hari mana itu, aduh iya ini berat, kenaon mana ya? Mirunan cek bahasa Sunda nama jo. Nah video loba sebenarnya jalan mati dengan pabalancar, tinggal maranan yang lauk kan, Ngaluting. nah yo ker ngaluting yang lauk tuh, dia cai iyo, loba lauknya, aslinya, dia orang ini orang yang peker anu peker ngisikan iya ikan beas ini kernaon im ini kernaon le anjir ngisikan beas dia unggul ya lamun ditinggalkan ku awet nya ngisikan sorangan tuh kumaha ngisikan anjir mantap bisanya. Nah iya guys keseruan orang tehnya cara ngaliwat iya tuh ini di hutan aslinya tuh dua mangan nah lauk asal jangan neangan asal untuk neangan awalnya nunggus buka lalaki lah gitu lah yang gimana ya. Menang naon ke mana ke? Katanya ke belum digoreng atau di kumaha ya? Saya menang satu. Oke guys, ayo lauk Indosiar anu nek di belum ya. Lauk Indosiar ya tuh. Wow. Halo Ki. Oke, ayeuna orang ngalalauknya Ki ya. Orang ngalalauk di mana ya? Di Majalaya. Di Majalayanya. Sugana laukna barada Ki. Kembali lagi dengan gua dan rekan-rekan Asep Sebleker yang agak ngenyot ini.
Oke, tur nuhun anu geus ningali video ieu nepikeun ka Angeus. Pokona tong poho share, like, comment, and subscribe. Nuhun ya. Atur nuhun. Yo, dadah, bye bye. Kenal tuh.